akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasiriku junti laras wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe gitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta ciri na manusia oh ciri da manusia mah gaib ucu laras eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulina irungna atina jantungna leungeunna sukuna tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta sing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anfa'uhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat gua nya jang laras ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka kumaha ka cirina nama nya ieu teh geus merdeka gitu ante nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua buka atuh can karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we teh mah wa can karaos anu nya karek ngaran dibabakeun pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum tuh atuh nogna teu megar kayak di gunung di Tewaran temegar bangkong di aralaan kungkang ngalobaan baan nyajak laras orai di aralaan berit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi ka kieu eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cereng runtah Citarum geura teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh kiru runtah wungkul laras geus eueuh laukan wa luar pae amuing geus teu nyahoan uceng aya laguna tapi nya cu wawa mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu ih kantenan mudah-mudahan kapayun mah wa ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan tukang newak ditewak tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum eueuh tuturkeuneun eueuh daya pemuntahan wa geus teu percaya ka partai oge geuning geus raree percaya teh ka figur nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat teh heueuh kitu duka teh teuing wa dek lalajo we aing nepi ka mana Ibaratnya
Potong babaredokan bisi gerak ke kamera. Eureun sia Yahudi. Aing ngomong pika nyarieun ke Yahudi. Eureun sia kafir. Aing ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Nah memang salat kudu bebeja, oke jeung tara salat. Nah. Wah, tong di Bandungan teuing budak kitu mah. Eta teh lain dewek teh nyaksi kasih nyaksian kasih lain kudu salat. Nah, Atawa dewek nyaksian. Lain nganung harti dewek si lain salat kudu bebeja. naon atuh ke jeung tara salat. Tina pagawean. Pagawean kumaha ari Eta teh nemongkeun diri teh tara salat. Nya katemong tina pagawean gitu. Ya heueuh bergung. Nah kumaha katemongna tina pagawean? Definisina Naon cing? ai salat tuh. Heeh. Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutanabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh mutanabi teh. Heeh. Ai 3 huruf naon gitu? Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Hiji shod lam ta. Shodna teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana. Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Oh eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani Motong. neuteuk, mun pondok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas. Oh eta Tukang teh. salat menyaritana. Tara nyinggung ke batur. Leres. Tuh. Ari eta lamna. Lamna teh layyinul qalbi. Naon, Artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, handap asor, tawado, landung kandungan, lair, aisan, ipis, lapis, kana tapel. Tuh. Malapah gedang ngomong nage. Tara pika nyerieun batur. Tara. Aitana teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampah kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Bloon. Katemongna teh tidinya. Heeh aing sagala rupa oge kudu napak. Lamun aya nu ngigel teh igel kenangan. Dah. Kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur. Oh, luyu. Harmonis. Jadi luyu gitunya. Heeh. Benar. Mun jelema hirup ayeuna nyaeta kudu napak jeung aturan agama. Oh. Mun hayang salamet kitu oge. Cenah teu hayang pek wae kumaha manehna. Oh, da urusanana nya kan. Da urusanana sabab naon? Di mana si lain getol ibadah Allah moal untung. Di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi. Marugi. Nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain. Oh, urang-urang keneh, benar. Tapi Mun kareuleuk wae sia teh ka aing teh. Moal dituturkeun atuh aing geuleuh. Si keneh eta bieu eta Naon? kamari bulan puasa minta dihampura. Sing sarongkong geuningan. Nah, si belegung. Peda bieu bari dikeploskeun sia teh. Puasa mah tamat puasa mah. Ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka. Bagi buka peda jeung kolak meureun.